cager. Cager, ieu keur mamayu ieu dahar. Kurang dijampenya, Mak. Tidak, enggeus cager jampe. Jampe pamecatan. Ngajuru marengan sia teh. Yang bisa tuh cager mah nya. Arek liar heula. Biar ka mana? Nya ka mana we daripada bete. Ngumba piring can. Encan. Ieu mah kitu ngandeukeun we kolot sia mah. Yang satu anya. 6 Beuki teh banget sih ieu mah ngalado goge. Kolot teh cager ge ngalado we. Asik, api duiten ye. Arek pinjaman duit ka tetangga, pura-pura magering ripuh. Makasih ya sayang udah bikin aku cantik. Iya sayang. Adul. Aku pinjem duit Adul, mau ada sakit. Nah naonan mana ieu minjem duit ka si Adul. Ya kan baiknya mantan orang iya. Mantan maneh oge da teu era-eraeun minjem duit ka mantan teu hidang. Ayeuna kan si Adul geus boga milik urang. Kita kan belum cerai ya Adul. Sorry lah ya. Dulu mah gua udah beda lagi. Teu era-eraeun ini naman banget. Ngecel ka ditu ka tetangga sia nah. Sun percaya Nya meureun sia mah loba hutang hayu Adul. Adul. Masuk le naon? Masuk naon? Hah? Coba di era-eraeun maneh teu era-eraeun ngajak wae salaki. Wanita tentingan banget. Jaman ini oda gering, teboga duit. Is, Enak ya. buka emas bintang forum tuh. Entan, terboga orang jualan. Enak sih. Ah minjem duit, soalnya ini oda gering, itu muriangan wae. Gak ada mana mau minjem wae terboga. Kata si Giwang aya. Hanya piraku aing kudu ka anting-anting minjem ke kasiannya. Ajeun anting oge kuih, ke ngeri panen. Emang jenang sih ya? Mau oda itu gering di tarap. Oh, parah. Heeh. Coba nginjem ke Bu Haji atuh, aing mah eueuh. Tadi geus ka Bu Haji, eueuh cenah keur nagihan. Eueuh pisan aing ya. Mulai Yang satu beres. naon sih? Pare eueuh buka pare teu. Terboga pare ieu. Geus minjem ka nu saja nah, aing terboga. Punya. Ini ampun dah. Terboga duit, terboga beas, bebeja ka uing wae, mama. Emak boga salaki, uing mah teu boga salaki nu ngusahakeun. Bela. Minjem duit atuh. Sia deui Mak Ida minjem duit, sia minjem duit emang aing bang emot minjaman we ka Kuing aing. minjem duit penting. Jeung naon sih? Kadina dieu ngomong teh. Ye, mah oda kececelangapan wae. Ka eta kunaon mah udah. Enggak. Teuing balik tandur. Ye, apa balik ke ieu sia lulumpatan teh yang udah sia eungap ka kakasa Lain urang yang ngajampekeun beusi kasambat. Teu boga duit sia uang ka. Ih, bara duit ieu rek dijampe, beusi kasambat di tangkal waru. Geus ka ditu we kieu ningali maodana ka ditu ah. Sia mah minaman banget. Sia boga motor anyar, dia colokan duit mah mani eueuh. Ha, sia nya kituna ge eta mah aing menang anjuk, menang ladang aing di gawe. Tararega banget, awas we. Eta mah nginjem duit kos kitu bedegong, amit-amit. Hayu, Maida nempo moal ah, nempo maoda ah. Wah, urang mah can ngejo can naon. Geus ka itu ngejuan ini mah geus awan nempo bonteng ah ka maoda ah. Ah, kita di kuluban ah. Siap ayo siap. Rekam profi mana? Ulah henteu bayarnya. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Bu Haji nginjem duit atuh Bu Haji. Jeung naon sih ya? Itu Nini Oda geus ngap-ngapan wae. Oh, urut raga keur ieu teh pingsan meureun. Oh, yang dijampe. Emang ada ulah ka dokter wae kuduna mah kanu bisa ongko, beusi kasambat ongko. Oh, beusi kasambat di tangkal waru, soalnya kan kamari nyair.
Ngala tutut teh ngala naon teh nyaho. Eta rek minjem barasi. Minjem 500.000, ayo. Gusti boro-boro. Mena 50.000 mah aya we. 50.000 jeung naon? Hanya kumaha we ta mereka tampi seug teu kajeun. Hanya geus atuh. Oh, murah duit lagi. Iya, ya. Adanya ulah poho bayar. Teh tenang. Udah ge usum tandur. Arek kulit tandur gitu. Heuh arek. Cemoal aku. Geuseulannya Menyeran da kulit tandur. hajeun geus heula Moal peren-peren yo. Anjung. Iya mau bonteng kempo mah odah cenah mah odah ngap-ngapan wae. Oh, tadi si Iya minjem duit ka urang cenah. Heuh eta mah geus tong didengeh hayu kana kempo mah odah wae yuk ah. Ayo tuh. BNG lah. Nah si Iya mah teh nya. Minjem duit atuh, minjem pareaneun. Coba ka duit teh ini makin pareana hayang 40 ya. Eta tuh geulang jual. Oh ieu teh laku ya, ieu teh. Kira aku tuh laku. Oh ieu teh ayam. Menurut tuh mah udah gering. Urang tuh buka duit di ayam 50.000 ya. Kajian emang ilmu yang pareana urang. Nanti di Oh iya teh nya. Oke, ulah lagi si awas. Ulah teman teuing. Bayarnya. Heeh. Kebawalan Bella. Tiga bonteng ge mah menang beli 2 kilo 5.000 pan. Assalamualaikum. Salam. Oh eta emak. Kunaon? Kuring mah bisa hudang. Pugu aing mah jajag emang kunaon kitu. Sian cenah gering eta cenah Bellanya. Gusti, aing gering. Si iya minjam duit cenah mah ngap-ngapan wae. Gusti, eta budak teh kunaman-naman teuing aing jajag kieu. Mau bonteng tah, nempo sugan teh heueuh we mah teh nek paeh tadi. Tuh hidung. Nempo nu gering mau bonteng mah lain mah mau roti. Da si iya ngomong nama ngap-ngapan wae cenah nek paeh kedeung deui ge cenah mah uing cenah kitu. Kunaman-naman teh eta si iem nya. Ripu Ya. cenah. Mak bohong wae. yo dengekeun mama kamari gering oge pingsan kamari teh ya. Gara-gara si iem eta oge. Yo tadi tah minjem emasnya. Heeh, ka urang minjem Minjem duit, majak teh cenah bela sama cenah boga motor oge meuni pelit cenah kitu aing minjem duit. Iwang-iwang cenah dijualan urang. Gusti. Yo, Neng coba aja ayeuna pangneangankeun beusi aya korban deui, Neng. Ambu awi mah nek ngejo tah bonteng kuluban we jeung emak. Ieu mah oge kengadaharan bonteng sia nganturan bonteng teh hidung. Geus gembe ulah nolak ka rezeki geus milik balik nya. Atuh sia mun kok Hiji deui mah hayang. tuh hidung. Ada si ieu beja lamun amprok gitu. Aing mah cager. Oh, Nemen-nemen teuing si iem aing mah. Majer kolot gering, ripuh cenah majar teh teu hidung. Kolot geus cager. Mararana Ebi ENG lang. Kuing geus tempo maodah. Urang kasih iem cenah maodah gering. Entah ngabohong wae. aya tuh kengadaharan bonteng. Oh, gede bohong nanya ka urang minjem duit. Dibere teh. Dibere parean dan urang. Aku dibere wae. Oh, dibere urang sih mah geus aya mah teh. Heeh, gede bohong nanya. Nyaho urang piannya. Heeh, geus Anyar kene. Anyar kene nya. Heeh. Balena cuman mere bontengnya. Jalan rek kemana? Arek kasih iya Bu Haji. Arek naon sih? Arek nagih. Pinjam duitnya. Oh, 50.000 urang nang pareanon. Oh, saya kalau ini milu ah. Ayo, mana gering cenah. Oh, eta mah pasti kumaha. Oh, ayo lagi ah. Oh, Bu Haji, kasih bela cenah indung nasi nyium gering. Padahal mah jag-jag cenah.
Si iya mah kitu marulu puge. Gede bohong aja Bu Haji. Masalah ieu tadi dia mau menang ieu dah. Urang Tapi nagih. penasaran ayo urang tagi. Ayo, ayo. Assalamualaikum. Wadah. Waalaikumsalam. Wadah. Andi pulang ya. Waalaikumsalam. Kunaon ieu aya naon? Si Iem ke mana, Mak? Ke mana? Si Iem. Mangka tadi ulin. Eta Kunaon? Eta mah udah geuning jajan. Oh, da emak mama janja kunaon kitu? Gering. Gusti cek saha? Ribu Gusti cenah eta gering si Iem nage. teh kunaman-naman teuing ka kolot teh. Tuh, cenah. Kunaman-naman teuing si Eta nginjem Iem. duit ka bien 50, ka urang 50. Bara duit 50? Gusti Bu eta Haji si Iem. 50. Ya Allah. Aing mah tuh kunaon, Bu Haji, tuh kunaon. Si Iem gede banget bohong nah. Terus kumaha eta? Nyanya, eta rek gantian usaha. Penyetenya ho Si Iemnya kok. si ieu mah nya nyieun masalah teh beuki banget. Kolot jajang oge. Pajarkeun gering ku teh hidang jelema teh. Ayo urang tangan si Iem na we. Ayo jangan ada ditu hampura we nya. Ayo. Hampura we Gusti. Teh nyan si ieu mah nya ku nemen-nemen teuing jelema teh. Lumayan menang sakiege jeung beli skincare. Nemen-nemen teuing budak teh ka kolot. Iem, Naon si Mak menira ruas? tas di mana sia? Tas ulin. Tuh hidang sia da naonan ka warga majarkeun aing gering, eungap-eungapan. Mah cek saha? Nya tadi warga kadarieun naragi sia. Ieu mah ulah sok ngadekeun omongan batur. Eta mah ngadu domba. Tuh hidang eta mah bener kenyataan tuh ge. Mama percaya wae omongan tetangga. Ya aing mah percaya ka tetangga daripada percaya ka sia. Daripada ke anak mendingan kata tangga meureun. Nyaho, ka sia mah. Amit. Geus loba laguna teh ya sia mah. Mama percaya kata tangga ini smart maka itu kata tangga. Sia mah ka tidak Dasar. bayaran tah hutang. Lieur da aing mah karake cager. Menurut batai kotok, kalian ngejedok di imah meni pabalata. Aing mah. Yam, rek nanya kemana? Oh, engke atuh makan lagi. Tuh, sabah urang minta nu kemana? Bayar na. Pira kurang gelis-gelis tandur Beli bayar kemana? Iya kunaon sih? Iya boga hutang. Aduh kamari teh ya. Bayar sia bayar. Tandur di sawah urang Tandur. Yang geus bayar pakai tandur. Tandur sia sorangan ka ditu. Banyak geus atuh hayu, yang penting himpas ya. Aing mah ambil nya, aing mah buk tandur ya. Atuh mah bantuan mah. Siapa tuh ge jeung masalah wae. Bantuan itu Oh, geus ayo sia salin hela salin. Geus lebeki Ayo, tinggal bayar hutang. Tudung heula tudung heula. Temuan di dia. Sakalian tuh dong mah. Ceu hampura we ceu jeung belangsakeun. Di mana sawana sih Tah, iya tah. Sama urang tah, ayo. Rame. Mak ieu kumaha sih, Mak? Kumaha nya rame tuh sia. Ayo. Ieu kumaha sih? Ayo. Ya Allah, barara lokia deui Ayo we tuh dah ge. Hoki banget. Pinjam duit teh. Ieu kumaha sih? Malaku deui ieu mah. Ayo. Rame nya sing balanak nya. Kumaha sih, Mak? Urang haideng meureun coba urang make haideng. Aduh. Balakene tuh balakene. Ini kemana ke rutahna? Daharan sia. Da embe meureun Terus gandeng Ibu kurang disemoting na doh, ieu kumaha sih urusanna